walau golabal haram biari sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja di tangan pemerintah cek Imam Ghazali Hurrimat atiyatuhu haram dibikeuna pemerintah ulah sok mere komo ka kiai mentak ulama enggak sih bupati menang ka imah asa ulah marang bere gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga bere ka imah geus diancam ulah mere Kapolda mangga hayu dek ngaji babarengan dek salat Jumat mangga asal ulah mere sakitu dinyatakeun ku ulama lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah is cili cengeng pengen jadi saya doh jelas kan mantap bupati tarang mere ente jebutkeun pelit ulama embung kulana sekali-kali mere duitna we duit negara apa duit bupati duit kula cenah ieu mah oh mere sebar duit rahasia eta mah syirik menta kan ya cabok syirik wae kan lagi aya usaha nah gubernur aya usaha di luar kenegaraan di luar pemerintah eta nu halal mantak dibikin kain nu halal gubernur mere gede lah mere cenah si kiai aya nyawanya ye mal bisa sesuk aya nyawa bae heran aing teh ulah nyatakeun Kapolres Pak Alip sebarakali kabar ieu teh saya mau di sini boleh mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya udah jelas-jelasan oh ya udah tereket saya kaya sebulan bejakeun kula mah bola mah sugih aing daripada dibere mah ngebut sugih aing pokoknya mah datang ke rumah saya entar saya jamin oh kamari Pangdam ka imah teh geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam di hareupeunnya urang mah ngomong kayak apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebar bau bukan itu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya temere ya Rabbi. Dan sebab dibijakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya Lexus saha. Ulah ditanya, mun ditanya anjing. Waduh bahaya ya.